Pamit jelas saking prawing wang tinalangan ya ante gading girina sekar pinuji sekar pinuji lulumut nyebar kastori Banglus lampahipun di negara Amarta Pandawa sadayana parantos kumasing pati tumakaning perlaya Yudhistira Bima Arjuna Nakula lan Sadewa wireh ka Amarta aya putra na Dursasana anu kakasih Dursala anu nembe digemleng di Talkanda nyata jadi muridna Bisma kagungan aji panelengan kitu kaayaan anak Tihatin kaayaan Pandawa atu Raden Gatotkaca nampi pancen ti Prabu Batar Kresna pikeun maguron ka Arya Seta Satria Cemara Tunggal Nagara Wirata anu kagungan Ajin Narantaka atur Raden Gatotkaca parantos lami maguron di ieu tempat di Cemara Tunggal kiwari parantos ampir tutas ieu ilmuna anu jajab kawirata Astra Jiga sareng Dawala ya nungguan dunungan keur maguron euy oh saha Kang Juragan Gatotkaca na sling teh. Apa dudungan akang se loba tuh. Mun teu ngadengekeun kirata ih. Oh. Nya wajar. Kan dudungan teh di wae kan depan. Loba dudungan ceuringan anu bageur ieu hiji. Heeh. Lamun di nyeman duit kudu teu tara nagih. Heeh. Dek hiburan heula ya. Oh, sok atuh Kang hiburan heula. Lah, naon? Coba dek euy hayang jaipongan euy ah. Itu ngalempengkeun cangkeng we. Ngalempengkeun cangkeng da seni urang mau ngasak kieu-kieu na heuh. Bari olahraga kayaknya. Lah, naon? Buran euy. Sokanya sagong sewang mah. Kisah belati banyak diramakan sadayana pamugi arongakanyar nyelamatkan Paji Sidik sadayana maksaga Jokolo kurnia poda maksaga paling tangan ayo ping jaipongan mah Kang Sunda kalayang itu geuning para runten sadayana urang Pak Haji Otak babalan pangalus yang akhir dia kepada sanati kangkun mulang palurah acun pada wiki kesayang kepada wiki kapal kuat sanati kangkun mulang palurah kesayang yang
rasa asih antosa silih binti palu racun sok mata musuh panggali di pada wiki sangkan tinggi karena hati magehan tali pasini palukman anu matri siang wengi sentimental sih hirup teh sentimen teh kelakuan gitu je aya keneh ieu teh nagara teh geus 60 hiji tahun merdeka je benar geus 60 hiji aya keneh jelema anu model gitu kaeta teh hiji jalma anu masih keneh dijajah dek teu papanas-panas kumaha bangsa urang da budayana ge udah ilang lain ngaluskeun negara batur dewek mah kulantaran Inggris memeureun negara teu dijajah dan merdeka ge geus ribuan tahun. Oh, ieu mah studi perbandingan. Ieu mah studi perbandingan. Ulah dijieun kedok wae studi perbandingan teh. Oh, ulah ngamur-amur duit pungkul. Teh da duit rakyat teh. Paribasa studi perbandingan. Di Inggris mah euy ti mimiti kampung nepi ka kota rumah itu sama tuh. Sarua kan? Sarua bentukna teh saeutik gedena tensi papanas-panas teh ditu mah kurang lain eueuh kurang mengurangi bener mengurangi tensi papanas-panas mengurangi tensi sirik kecemburuan ai di urang pa di kampung teh oh pahade-hade bentuk imah teh anu Itali mah anu namun teh tuluy penting teh nyari ngagarong akibatina da panjang lamunanana kumaha lamun aing kumaha sarua we panjang lamunan teh ceuk dina agama teh tulul amal teh panjang lamunan saeutik gedena bakal ngahalangan kana pahala amal oh eta teh ngarti saeutik atuh da geus gede ai merdeka geus 60 hiji tahun geura ai kalakuan masih kena 3 tahun dina zaman kiwari mah euy ulah nepi ka jadi anggota NATO hirup teh naon no action talk only loba syaur tanpa bukur loba carita tanpa nyata rakyat teu butuh janji teu butuh bibir butuh kenyataan butuh bukti ya udah bener bina-bina teuing sia teh papanas-panas apa tak ieu ge aduh paingan saragamna ge bulah dieu koneng bulah dieu beureum baju mah ukuran atuh heuh teh naon beda baju mah ngan pamadegan kudu manunggal sarua tah mode kieu cenah tah ieu teh bulah dieu beureum bulah ditu koneng tapi dina lagu mah sarua salagu sarua sarana saigap garape sabobot sepihanean beda baju makan bae lamun dibelah dia mangkat lagu naon kulu-kulu barang gitu teh kulu-kulu barang ulah kastawa manunggal ieu mah tah dina ngajalankeun roda pemerintahan oge kudu kieu ngagigi sanajan beda baju beda partai tapi di mana geus kapake mah ku rakyat kudu manunggal sahak satujuan demi negara demi bangsa jadi ngamuara dina hiji tujuan keur kapentingan negara jeung bangsa lain keur kapentingan saku betul ulah keur kapentingan pribadi dina ngajalankeun roda pemerintahan teh kudu ngagigi lamun dina mesin teh mah geura sok kabilatorna kudu bersih meureun mesinna olina cing bener busina tak kitu ngagigi hartina teh berjalan aku kudu ngagigi gitu da garepek aya kadang-kadang ieu mah kritik ieu membangun nya kadang-kadang menteri lingkungan jeung menteri kesehatan dina prakna mah patongong-tongong waktu itu jeung ieu
pakai petong-tongong. Menteri Lingkungan, Menteri Kesehatan, nah geningan pabrik di kota anu ngaluarkeun limbah jadi kokotor, beti antep wae. Pan eta teh artina patongong-tongong. Antara kesehatan jeung lingkungan. Menteri Lingkungan kudu sehat. Heeh. Kudu bareng. Ai limbah diantep. Heeh, bener. Da di Perancis mah tu walungan di kota kali di kota bisa dipakai si beungeut. Banget, herang. Herang diurang lecek bau. Bau. Runtah wungkul. Bangke balawiri. Bangke balawiri. Bangke hayam, bangke. Balawiri papaliwat bangke. Oh bangke hirup. Da dijejekan wae. Nu matak ulah lelempangan dina bangke. Kita itu jangan mencari kesenangan di atas penderitaan orang lain. Betul. Gitu. Juga aing oge. Oh, bener Kang. Aing arah ti baheula. Naon? Aing arah teh lain kuna naon aing gableg anak euy. Laleungit bareto boga anak. Boga budak akang teh. Aing teh geus boga budak lalaki wungkul bareto teh ngan harita teh aya bencana alam. Oh. Aya Gunung Bitu. Gunung Bitu. Tulut barudak paburinca. Ku dewek di pangku ai nu dibawa teh kalah bantah. Ai budak disuekeun. Ai angel ai geus jauh inget Gusti cing teh ieu mah bantah, lain orok. Dek balik deui lahar datang. Tah kitu aing teh rada gelo itu hirup teh. Cuk batur mah. Rada bangpulang-bangpulang. Kaedanan ku anak nu macam wah. Beli teuing aing. Oh, rada bangpulang-bangpulang mun akang teh. Pikiran anak kurang. Bari nungguan juragan Gatot Kaca Naon Kang. Naon hirup mah Ngabang berangkeun nya. Ngebang berangkeun. Ulah jadi bingung, ulah jadi. Komo jelema anu sok ngaku jago aing. Sok hayang mecakanya. Kuliah hayang nyobaan ya Kang. Hayang nyobaan. Kagok disebut gelo ku batur. Sakapun disebut koslet Kang. Sakapun disebut koslet. Oh, di komodinya zaman kiwari zaman jawara-jawaraan gini nya. Zaman jago-jagoan. Zaman kucingah. Oh. Baheula mah Gatot Kaca eleh teh kucingah teh ngarambek. Ngarambek ulah. Da boga rasa yen Gatot Kaca teh diri aing gitu. Ayeuna ge kitu keneh loba. Aya keneh marukana wayang teh meureunan aya baheulana teh. Murukana bungkul kana. Pugu Ramayana Mahabharata teh biheung teuing ti ditu nama legenda. Legenda bener. Nya. Mun dianggapnya Komo geuning aya kuburan Semar. Aya kuburan Anoman. Karunya. Lain dianggap sangat. Da ieu sesa-sesa animisme dinamisme loba keneh. Di urang teh. Heeh. Loba keneh gitu teh. Kadang-kadang geuning sang kuryang oge marukana galur. Padahal legenda. Padahal galur mah sang bango. Beli teh. Itu tak itu Kang rupa-rupa pada rupa-rupa di dunia mah. Sok kepercayaan Bang teteh. Oh, sok kepercayaan oge da kudu nyamung atuh euy. Kepercayaan jelema rupa-rupa. Kudu naon ngaranna teh? Kudu berdasarkan data-data nu otentik. Oh, berdasarkan skenario. Ai ngaran-ngaran nu ngarang mah baheula da sok dihubung-hubungkeun jeung kenyataan nu geus aya. Oh, dikanteukeun. Mode Tangkuban Parahu baheula teh cenah eta teh Tangkuban Parahu teh ceuk riwayatna kitu. Parahu ditajong. Sabab Dayang Sumi minta tulung hari teh ka Kang Sarman. Salah. Ngan hari teh ditulungan ku Cik Utit. Ngan si Ayi Rohman hari teh ngomong. Bade mi gitu. Bukan anak sakuriang. Yang Juragan Gatot Kaca itu rek dilatih. Oke itu akan. Dilatih ilmu doakunya. Oh, masya Allah Kang. Ampun.
daging. maka pihak Dipot. doakan engan sangkan ayat sakarasana semaka pihatur kulan Nuhun, Mang Daula. kan doa nanti abdi Mudah-mudahan doa. bingah amar watasutra bingah kagiri bingah amar watasutra bingah kagiri ingkang ningali ya kan ningali Arya Seta bingah nutaya papadana Raden Gatot Kaca parantos tutas nampi didikan ilmu petak nyeta Narantaka. Kudehemna Raden Gatot Kaca oge dehemna Arya Seta gunung tiasa rugrug sagara tiasa saat. Kunirahangan dika. Incu eyang, Allah. Pot, duh. Otak kurang jantung ya Kang. Hampir ragrag di jantung. Dola, abdi, Pakai nyamperkeun atuh bari nake. tak kitu dek ngasoak juga. Ya. Lobah jantung. Incu aing Gatot Kaca geus nerima ilmu petak ilmu Narantaka. Tuh. Dehem matak ngarungkadkeun tatanggalan. Jelema kitu-kitu emang acleng. Luar biasa. Kiwari Pandawa anu geus ngemasing pati tumakaning perlaya buru-buru bebejak ka Kresna. Sabab Kresna ngabogaan pusaka anu kasebut kembang cangkok Wijaya Kusuma kembang cangkok Wijaya Bawar. Eta. Sumuhun bulan atos aya nu kaitu saha pun bapa. Wah. Beres Kang. Kali salah Kang ka dieu mah. Kual sakitu, Bot. Murid si Bisma anu ngaran Dursala. Duh. Anu kiwari aya di Amarta, ulah diingkekeun di Podaran teh Surajang. Di mana-mana urang Astina ngayakeun tindakan ku ayana korban anakna hiji anak sate teh. Saha teh? Dursala teh. Dursala anak saha? Ulah naon cenah? Dursala anak saha? Dursala anak saha? Ulah eta teh putrana Dursasana lho. Ha? Putrana Dursasana ulah. Anakna Dursasana sumuhun. Dursasana teh? Dursasana teh di daruan cenah adikna Raja Astina, adikna Suyudana. Itu teh Rajina Suyudana, Raja Astina teh. Saha teh? Cape teu pakato pelahatena jadola. Hai nu beka gempeur kieu Kang. Dola ngomong atuh teh. Nya Raja Astina, Dursasana, adikna teh Dursasana teh, adi saha? Adi Suyudana, caita kula. Heuh. Dola, seueur nya. Bina dola kareut ya.
murid Nabisma teh ini si sepuh Asdina bulan di mana ke acan neda cabok si oing naon cenah ulah atuh ti mana Bisma Bisma ti Talkana nuhun Talkana wah aji naon teh aji naon naon cenah daula aji naon nu dibawa nu dipake ku dur salak teh ajanana nu di aji teh aji kilat geni man lain aji pandelengan pandelengan ilmu ti aing kilat geni mah itu kilat geni petak gunakeun kumaha wah akang perlu ngenta aji pitak abdi oge gaduh teh ilmu kitu teh naon ilmu pitak petak lain pitak uyuk Aji pitak mah atuh teh mah osid enggak ada osid nuju aya acara osid gunakeun eta sakurang-kurangna ilmu ieu narantaka moakeuna ku ilmu kilat geni anu disebut pandelengan anak Dursasana kuhal sakitu pot saksian anu diuji ieu anak aing ijo aing bulah ditu aya gunung batu wah tuh eta sima nepi ka kitu juragan seta nepi ka gede pisan si mana Kang ye gila tuh aker mah kitu kata mah adatna we urang dieu mah meureun adatna kitu gede genggerong keras gede genggerong keras urang pertikeun cing naon urang pertikeun seperti dewek Arya Seta si lain Gatot Kaca kudu bisa nya diwara ke so ti sora ti leumpang teh kudu urang pertikeun sugana asup sinetron diajar sia-sia etik-etikeun diajar acting sugana ku Pasugriwan kapake jadi pemain sinetron nya ku Pasugriwan kapake mana le sugan jadi tah usah disada hayam euy banyak kieu geus disada hayam tah hayam ngalindur mun hayamna geus subuh meureun euy ngalindur ampun tak itu daulah kumaha teh ke urang pertikeun ti leumpang sapertina dewek sudah seta gadosa kumaha cik kuring gagerem meuni eueuh piduiteun sia teh sora nu ngahujeun eta nepi ka eueuh naon eueuh paut eueuh simaan jika tuh ulah ngawanikeun diri sia teh aya kira-kira tiis aduh ampun wanian sia teh kira-kira sok goreng dengekeun ye gerem Gatot Kaca anu simaan cing wibawaan wibawaan sada nu ngaheujeun sia mah dengekeun aing sok kurang tanaga heupeung tetengaranna teh aja ketungtungnakeun sarana sok saeutik deui taekeun liwatkeun ai ampir kari ngabeneran rada hampos tambah kari ngasakeun gerung kaler boh diheungem keur bana mertikeun atuh heueuh sok atuh di leumpang ijo ayang Gus kapemilik eta ilmu
Ayeuna urang gunakeun. Yoi. Siap. Tamat. Siap. Naon teh? Syukur anak king. Injo yang. Geus kapemilik eta ilmu petek. Petak ayo. Naranteke. Urang gunakeun ayeuna. Ini. Narantaka. Siap gelo. Goblok ya. Tak gunakan eta dehem. Sarana teh anu tadi teh mapak bayu 5 menit. Papatkeun kalimahna. Kalayan pencerong eta batu. Tanaga jero kusirkeun. Sok dehemkeun. Penastik kersayang domampara. Iya inggih. Raden Gatot Kaca anu parantos meuli ieu ilmu petak anu kasebat Narantaka. Ngadehem atuh ngadak-ngadak ti batu anu sakitu ngajungiringna teh remek ngajadi kora. Hai. Hebat Gatot. Waduh. Nuhun eyang. Loh, Nuhun eyang. lulus takulan ilmu teh. Lulus. Kari tawajuh. Ayo dit. Tawaju kan itu. Ai tawaju mah ka sahabat itu. Naon Akang? Akang, cokot naon? Cicing kora digunukeun. Oh, kok batu. Anger euy. Kata geus bubuk agar wae. Ampun Gusti. Raden Gatot Kaca sareng sena ditawajuhan ieu ilmu Narantaka. Maksad ngiangkan negara Amarta nyingkahkeun jurig anu nyiliwuri setan sumeramah kelong anu newo-newo. Nyaeta Dursala putrana Dursasana muridna Resi Bisma. Itu kaayaanana. Padahal Resi Bisma mah istuning teu satujueun ieu putra siswa dugi ka ngalampahkeun kitu nyata ieu mah ku ayana kapalaina Suyudana supaya ngancurkeun Pandawa. Inggih. Atuh kaayaan Nyi Raden Gatot Kaca lumampah teneung ludengan teuring sanajan dugi ka patina. Doh, Pikeun nyingkahkeun Dursala ti nagara Amarta ngepres sotemrak ngibing sosoderan tina kentingane pun solontongan tadi. Ayo bot. Siap. Gatot Kaca bebenteng amat pura sokak jiwa raga kerelaan antara
Wajib dipuji, Darurat, keren. dipuja. Eta lumak kelongok. Eta luak kadieu. Kasumedang baru mau jaya kau juga cuma kurang Balik kulo. korban jiwa korban jiwa ya teneng ludeng hanteringrang hiji satria anelan bangsa Sumohon ulang. anom ai tamat mah geningnya diajar teh heueuh. Ai sagala rupi kayak ai jujur makan. Hirup teh gening ulah sumogol Ulah guntang gantung hirup mah. Keur mah atuh da juragan Gatot Kaca mah putra ngan hiji-hijina ibu ratu geura sok ramana Arya Arya piraku. kaurus ongkoh kasakolakeun ongkoh tapi naha eta biasana mah pan budak nunggal mah kudu diruat da bedegong Sok goreng adat biasa nama. tapi ieu mah aduh abong kana geus pinuh didikan rohani jeung jasmani Sumohon. Da aya goreng adat eta mah kulang. goreng ada teh baheula we memeh SD Kungsi tamat SD tuluy SMP SMA ta euy belajar 8 tahun teh wajib pisan aya mah euy diwajibkeun Kang, diwajibkeun. heueuh dugi ka universitas disebutna ge mahasiswa Mahasiswa tuh gede aing ngaran maha teh pangluhurna pangluhurna Kang. luhur ajena Luhur wibawana. luhur wibawana Luhur pengertianana. tah ai datang wibawa jeung komara teh nyaeta kulantaran beuki luhur teh beuki lemah Bagi lemah. beuki sopan beuki santun ramah tamah da puguh geus digembleng ku didikan rohani jeung jasmani Sumohon eta. ulah nepi ka beuki luhur teh nepi ka bulak cangkeng dina punuh Oh, jeung teu euy nepi ka kolot. heueuh jang Dan tak kitu euy boga anak teh sakolakeun pasantrenkeun oh. Mangga insyaallah Kang. sabab dina nying hareupan tangtangan ayeuna jeung tangtangan anu bakal datang konsekuensina urang teh nyaeta tiada hari tanpa inovasi tiada hari tanpa belajar Belajar. lifelong education Oh, betul. sepanjang hidup itu belajar. Jangan Bucu baca mah Jangan katanya gaul silaturahim ka para kiai nya utamina ka itu kagelar tuh ka kagelar. Bapak Haji Uup Oh, heuh Kaji Patoni tuh Pak Kiai Haji Patoni tanyakeun ilmuna nya nya ka Paji Sidik taroskeun. taroskeun tuh ka jono ka Pak Haji Sidik Paji Bahro. kumaha kitu nyieun turub obat teh alah ai daek usaha mah pantes sangsara teh hirup teh Ante Kang. ayo ah Mangga. loh ya Naon Kang? yukut mun harejo Oh, sok atuh ngarit. tuh Sakal bejakeun kitu ka si Kastop si Kastop. Oh, hei. kayu agung paparwit samia rempel godung
pange sekar mekar galih ke pandele si Pandanarum ya si Pandan Arum Raden Gatot Kaca anu parantos tutas nyaeta nampi ilmu petak atanapi narantaka anu luar biasa ku dehemna batu nu ngajungiring di deheman ku Raden Gatot Kaca ngangge kakuatan narantaka jadi kora itu kaayaanana malih kekuatan ragana luar biasa anu ti sakawit nyeta oko pigalan pati sareng Dursala Gatot Kaca anu henteu jadi patung jelaran Gatot Kaca mah tulang wajah daging besi urat kawat ngan ukur sasampoyongan panas hampir koslet salirana nya dijahit nasibnaku Arya Seta dugi ka diwirid ilmu narantaka anu kiwaris sejam malespati kana kanyerian Pandawa nu parantos jadi patung di Amarta atuh kaayaan Kurawa bunga nu taya papadana ngadon hura-hura suka-suka di alun-alun nagara nyaeta ku ayana ieu Dursala putrana Dursasana sasat bakal nyangking kalungguhan jadi raja Amarta menang ngarebut teh atuh ieu Raden Dursala sareng sena nugaskeun ka paman-pamana Kurawa supaya ngajaga ketat bilih aya hal-hal teu diharepkeun sejak lebet ka karaton paman-paman maka priata sareng hati-hati
Panuhun sing tiasa waspada sareng pramana tinggal. Sabab teu sakedik simpatisan sareng putra-putra Pandawa anu sasatna bakal jadi musuh urang sarengsena Pandawa masing pati teu makanin pelayan. Iya. Kula. Waspada paman. Ya iya. Di alun-alun tur di Patamanan Amarta para Kurawa hura-hura bari ngajaga anu dina waktos eta diantawisna Jaya Wikata Citrayuda Citra Soma Citraksa Citraksi Gobol. Pamuki kersanga maklum Neda jemarampurana Allah lebih kemo Lebih kedah Lebih sadar Kakakkan Rasul Wakatna Hadri pulas serana Tetap kudurat Jatapna Tetap Bagja hirup Tenang. anak King Dursala mudah-mudahan sampean anu bakal bisa jadi raja negara Amarta. Sapraptane pun anterja Leres. nampi wartos yen kaayaan negara Amarta Pandawang masing pati itu makan yang berlayak. Iya. Sampurasun. Sa. Cahaya meracun rasa tujuan Sembah kapihatur paman. Don. Sapang sarang sandana di pelang di parapat. Saha seligai putra Antreja. Antreja. Dek Sosoro Kojor. Ayang ponok umur. Dek Sosoro Kojor ya jelema. Ya. Ayang ponok umur. Tongboro sampean salaku anakna Yudhistira, Bima, Arjuna, Nakula, Sadewa. Dead. Is dead. Modar. Sawios ansur jadi lebu kita ya halangan-halangan. Beres ah. No, somong na kabina-bina tong batur. Kaget ku nirakan ningali
kaget kunirahan ningali ingkang sampun prata antarja ningali kaayaan negara Amarta parantos balawirina teh sasat urang astina prihatin dina galihna nanging tetep nyabar-nyabar anjeun kuniraha ngandika sampurasun wa don dohon euy da anak si Bima mah nu mulus Allah nu mulus si Gatot Kaca anak buta si Arimi teh buta teh buta si Antarja anak orai si Jakatawang anak udang buaya tuh baru kana teh si Semar anak empot dek naon anjing datang dia sadaya-daya sewu ulah janten benulak sapudodos duka muga ulah janten kating penggali wire ieu mah ukur wartos ya cenah Kangjeng Rama sadayana Pandawa teh sampun masing pati teu makading perlaya kalayan parantos jadi arca bener euy bisi silaing hayang sajajar nasib jeung Bapak Ilaing heg hegae somong teh letak pisan ke ieu naon margi hakim parantos netepkeun naon rupiah kajadian teu bisa jadi setanta sabab ya bener naon margina ieu Kangjeng Rama dugi ka ditanda sakitu ya caritakeun hayang apa euy tantenan heug hayang apa kudek dibejakeun kudek euy ai lagi klodo salila Pandawa tikawit aya di Astina tug nepi ka boga nagara di negara Amarta ieu teu boleh jadi panyakit ka urang-urang Kurawa euy najis deh ka euy jadi rintangan ta ayeuna geus malalodar ayeuna rek kumaha tindakan anak-anakna nah dek sumujud ka Kurawa dek serah bongkokan dek daek dituna di mana wae digawe daek mawa anti doma euy daek meresihan kandang doma euy daek ngarit euy teu kitu dek kumaha keur Kurawa sadia nyi hareupan naon bae oge tak kitu euy arti Suri sampean nuhun nanging dina sandi putra-putra Pandawa sok sanaos parantos disaurkeun tadi yang kaula turunan orai hoi ansur lebur papan kari tulis teu aya halanganna pikeun ngabelaan kahormatan anu jadi kolot kahiji kaduana nagara Amarta anu menang hese capek ngababat alas amr dina mangsana Kangjeng Rama kapungkur tug dugi kajadina nagara ieu teh sanes menang ngarebut tapi teh hasi jerih payah karuhun kaula kari-kari ena nagara kaula anu ngalini dina harti Antarja bakal ngayakeun tindakan ka sampean sanajan pernahna gua Antarja moasungkan pibilasan kalayan moa jejerih ku padi Okitu ya asli teh itu pembicaraan lu datangnya dari lubuk hati yang lebih dalam ya betul ya halus ya tria da jelema teh jigana ieu jelema teh ayeuna sajajar ke jeung bapana ya jeung bapana sajajar ke jadi arca ya siap sok
Tuwani dinya teu mampu dinya kula karep. Antarja. Bener geus ditekadan sampean. Ansur jadi lebu teu halangan. Bener, ya. Dipasakakeun diksa kula baraja. Diksa urang ngucap. Kula pongan. Beraja landap nompo putu mang sumbang semantah hadira kurang pangaribawa. Ora dene mobrol sampean. Mangga macuah. Berjuang majuning lapangan perang, maju nepan yang Maju.
Ketua di Medan aduh mundur panjang Ocoleno Allah, aduh, ayah hampir miripnya. Nah, Beres. nu matak tong dilawanan oge, hayo baralik. Ayo. Woi, saya abdi ois dawala. Aduh, tobat teuing. Agan. Wah, ya enggak tuang raka. Ben, ya. Itu tuang rayi. Abdi tasan tuang. Sarereage. Wah. Hah, juragan terjadi teh. Ya. Eta teh juragan terjadi. Sumuhun. Asyuan aing Ka'bah. Jika Ka'bahnya itu Ya. aing manasik tadi dinya. Dirinya Kang. Alah, semua kapi hatur ulan. Don, pot. Jeung saha? Sareng juragan ngatot kaca ulan. Bagja, kawas menang badami. Di mana dah? Sembah kapi hatur Dimas. Tobat adi akang yi. Prihatin akang ningakang jirama parantos jadi patung. Nu ningakeun Wabatara. Wabatara parantos ka dieu. Kalayan bari ngalandongan itu Kang Jirama anu parantos jadi arca. Sawieu sidur salah bagian rayi. Ku akang yi, sawieu surayi ku akang. Tuman. Panuhun akang bilih jadi korban dulu salah. Wahina. Ah, saya nama Fulan. Muat ya sareng saya hukum padung dengan perbut. Ayeuna mah sakali ewang itu. Tah kitu hade atuh. Bere jatah akang dikakasak wae. Akang geus ngumpukeun peurah ieu. Hah? Geus cobaan tadi kana tangkakai di Ciduhan tangkakai. Rubuh. Dina waktu 3 menit. Wah, Da peurah manehna waktu. Perah atuh. Nya. Perah.
model abdi bulan harita nyiduhan tetangga kumaha Kang pada pikayeun dengan musuh nama ya pasti ada tuduhan siap sawius urang sampun lala jono sastra jinggan Kang kula jeung bapa maneh itu Bima Yudhistira Arjuna kula sadewa geus cager deui cepot alhamdulillah rabbil alamin ngajeng nyium dia tuh lain meuli kawas kabeh sia mending mung dipikanya aku aing aduh meuli kawas kabeh balain tina birahi aing mah nyiumnya dan nyium sia sugan sarer ka handap pada henteu kami minta teuing teh nyiumnya nuhun agadah awas sing hati-hati sepot sayang bapak jang ieu lewek ya kade saha sampurasun Iyo budak ini gening masih kena hirup sampean Gatot Kaca masih kena kumalenang nih sapoe pae 1000 kali pae sapoe 1000 kali hirup 1000 kali pae sapoe 20.000 tah beakna rumah tangga di imah teh 1000 kali lapar ya Kang bayar listrik jeung telepon cai meureun can bayar pagawe jadi agan abdi teh gaji teh kacong cai itu we komersil sia mah syukur bagja kumbayangan nyatria sampean Dursala kula ngaranna dia sudah tina dur wah tina dur mah udah balener Kang nya dur bedug nah itu jadi itu Dursala jadi dia dur bedug benar durug-dug we hayangnya hosya bener tegalana tega pati sampean ayo pada bener iya hutang pati perpati hutang wirang bae wirang dinyakeun ku aing coba Kang nya kene ulah banyak Kang rek dinyakeun nah lain aya dina waktu harita mah kaula teh ngan ukur satengahna teh ilmu teh ayeuna mah 100% digunakeun ku kaula rek dipokeun omo jadi 1000 bener teh kalana tega pati tega Gatot Kaca ieu rasakeun aji kilat geni aji pandelengan Gatot Kaca disorot ku socana ieu Dursala anu ngaluarkeun sahaya tina dua socana keuna teu matak ngajelgur salirana kalayan kurang-kurang nama matak tutung jadi arca nanging Gatot Kaca parantos di pasihan kakiatan Ajin Narantaka nyaeta sarang-sarang nyorotna soca Gatot Kaca ngadehem dugi kanimulkeun sora lir gluduk runtuyan gledek rentetan Gatot Kaca Dursala pada ngajeng tina dua kekuatan ya woi toh
naon Akang? Ai sugan semua ka aing ngalibatkeun dia. Aduh, tutung aing beungeut. Itu mun beureum. Anu pangjeriina pisan mah ditabrak ku dunungan. Ieu nya anu leutik tabrakan teh. Heeh. Culjeun. Teu boleh eleh we Kang leutik. Anu leutik teu boleh eleh we. Kudu gede. Aduh Jang. Moga-moga urang ngadoa nya. Teu aya deui pangalusna urang sararea da puguh ka itu ngajujuk ka itu bakal kabawa panas. Ngunur bakal ti jengkang ka hareup bakal ti kusruk. Iwati urang kudu ngadoa akhirna mah. Nah cenah make kudu ngadoa sabab lamun urang teu ngadoa hartina sombong. Nya. Tina doa teh meureun beh dituna mah eta teh sumrah teh. Ai sumrah teh Islam. Ngaran-ngaran sumrah mah nu matak ulah nararoyot teh oge. Geura angkat leungeun anjeun. Hartina teh ranggah, sumrah, pasrah kana papasten anu tumiba. Sabab lamun teu kitu dek noyod, dek lumpat ka mana malah pangeran oge ngajurungkeun pek geura init geura ngeuming neangan pangeran salian ti kami. Heuh rek ka mana atuh geura pek da kaitu nu anjeunna sapanjang ngajugjug kidul kaler keneh kaler ke. Sapanjang ngajugjug wetan kulon keneh kulon ke. Ti lawang ninga ka jalan ta urang balikeun ti jalan ninga ka lawang. Bangkong ngeheum-heum liangna. Hah? Takuha sakitu atuh hapunten dina sagrupiha kalepatan Akang ageng sumonten alit. Permios sanes teu sono, pamitan sanes bosenan, sanes waktos tiasa patepang deui. Hidup TPI. Televisi Pendidikan Republik Indonesia. TPI nyiarkeun wayang golek khususna umumna seni-seni tradisi anu sanesna wilujeng kantun wilujeng kulem. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.